Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Eta teh ayat-ayat kitab anu tetela. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Saestuna kami nurunkeun mangrupa Al-Qur'an ku bahasa Arab supaya maraneh ngagunakeun akal. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ngisahkeun ka maneh kisah anu panghade-hadena ku ngawahyukeun ieu Qur'an ka maneh jeung saestuna maneh teh samemehna mah hanteu mantra-mantra. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Sing inget nalika Yusuf nyarita ka bapana, Nun ama sayaktosna abdi ngimpi ningal bentang 11 sarangenge sareng bulan sadayana sarujud ka abdi. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Jawab bapana, ieu anaking poma eta impian maneh teh ulah diucah aceh ka dulur-dulur maneh boh bisi maranehna naripu ka maneh sanyana setan teh musuh anu tetela pikeun manusa. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Jeung nya kitu pangeran maneh geus milih maneh jeung baris nyampurnakeun nikmat ka maneh jeung ka kulawarga Yakub. Cara geus disampurnakeunana eta nikmat samemeh kakaruhun maneh Ibrahim jeung Ishak. Saestuna pangeran maneh teh maha uninga maha wijaksana. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Saestuna dina kisah Yusuf katut dulur-dulurna teh kakandung ayat-ayat pikeun jalma-jalma anu tatanya. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Nyaeta basa maranehna nyarita saestuna Yusuf jeung dulurna pet ku hinis Bunjamin leuwih dipicinta ku bapa urang batan urang sanyana bapa urang teh tetela sasar. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Paehan bae Yusuf teh atawa buang manehna ka nagri sejen supaya perhatian bapa maraneh tamplok ka maraneh wungkul jeung sabadana mah maraneh jadi kaum anu saroleh deui bae. قال قائل
قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Pok salah seorang dulurna nyarita poma ulah dipaehan Yusuf teh alungkeun bae manehna ka jero sumur supaya dipulung ku jalma di antara anu laliwat kadinya upama aranjeun arek ngalampahkeun kitu mah. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Pok maranehna nyarita nun ama naon margina nu mawi ama hanteu percanten ka abdi sadaya perkawis pun Yusuf padahal sayaktosna abdi sadaya oge nyaah ka manehna. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Mugi diwidian manehna enjing mio sareng abdi sadaya supaya manehna sukan-sukan bari ulin sayaktosna abdi sadaya ngaraksa manehna. Qala inni layahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Jawab Yakub, sanyana ari maraneh arindit jeung manehna teh ama mah sok melang bisi manehna dihakan ajag sabot maraneh bongo. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzan la khasirun. Maranehna ngajawab, sayaktosna upami manehna dihakan ajag apan abdi sadaya teh sadulur-dulur anu parigal upami kitu atuh sayaktosna abdi sadaya rarugal. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun. Ya nalika maranehna mawa manehna Yusuf sarta sailon rek ngunclungkeunana ka jero sumur dulu Yusuf dikunclungkeun ka sumur jeung kami maparin wahyu ka manehna. Saestuna Yusuf bakal nyaritakeun deui lampah maranehna sedengkeun maranehna geus teu aringeteun deui. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Jeung maranehna daratang ka bapana wanci Isa bari careuri. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Pok maranehna nyarita nun ama sayaktosna abdi sadaya nuju balap lumpat sareng pun Yusuf dikantunkeun sinanungguan barang-barang sobot kitu manehna dihakan ajag nanging ama mah moal percanten ka abdi sadaya sanaos abdi sadaya laras oge. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Maranehna datangna teh mawa baju gambisna anu lamokot ku getih palsu cek bapakna malah nafsu maraneh anu ngajurung maraneh kana lampah kitu teh nya panghadena mah sabar jengan Allah anu dipenta pitulung ku ama
patali jeung saniskara anu kumaraneh dicaritakeun teh. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Duluy daratang kadinya kapilah jeung nitah badegana ngalacai prak badegana teh nurunkeun timbana pok manehna nyarita leuh untung ye geuning aya budak lalaki didinya maranehna nyumputkeun manehna jadi barang dagangan. Jeung Allah Maha Uninga kana saniskara anu kumaranehna dilampahkeun. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Jeung maranehna ngajual manehna Yusuf ku harga anu murah nyaeta ngan ukur sawatara dirham sabab maranehna henteu katajieun ku manehna. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Jeung urang Mesir nu meulina nyarita ka bojona geura piara masing hade bisa jadi manehna aya mangpaatna keur urang atawa urang pulung anak wae. Jeung nya kitu kami merenahkeun Yusuf di ieu bumi karana kami rek ngajadikeun takwil impian ka manehna jeung Allah Maha Kawasa kana urusana. Tapi kalolobaanana jalma teh hanteu nyarahoeun. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Jeung nalika manehna geus dewasa tur tah sawawa kami maparin hukum jeung ilmu ka manehna. Jeung nya kitu deui kami maparin ganjaran ka jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Jeung awewe Julaiha anu imahna dicicingan ku manehna tea nyoba ngagoda manehna Yusuf supaya nurut kana kahayangna tea. Jeung eta awewe nulakan pantos sarta pokna hayu ka dieu. Yusuf ngajawab, abdi nyalindung ka Allah. Sayaktosna dunungan abdi kitfir nyahoan pisan ka abdi. Sayaktosna moal bagja jalma-jalma anu darolim teh. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Saestuna eta awewe teh geus nyengsreng ka manehna jeung kitu deui manehna oge geus pangseng ka eta awewe lamun manehna henteu nolih ayat ti pangeran mah. Tah kitu kami nyingkahkeun kamungkaran jeung kajahatan ti manehna. Saestuna manehna teh di antara hamba kami anu arihlas. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Teregdeg dua nana paheula-heula kana panto jeung eta awewe teh ngajambret baju gambis Yusuf palebah biritna nepi ka soek gok kapergok ku salakina di hareupeun panto. Pok eta awewe teh nyarita naon pibalesena ka jalma anu rek ngalampahkeun serong ka bojo anjeun angin kudu dibui atawa disiksa ku siksaan anu peurih. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Pok Yusuf nyarita anjeunna anu ngagoda abdi teh jeung Yusuf nyarita anjeunna وهو من الكاذبين. Pok Yusuf nyarita anjeunna anu ngagoda abdi teh jeung hiji saksi nu mere panyaksen ti eta kulawarga awewe. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Sareng upami baju gambisna soeh dipungkur nya geureha anu ngabohong sareng eta pamaget anu leres. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Perang nenjo baju gambis Yusuf soehna ti tukang pok manehna kitfir nyerita saestuna ieu teh ti antara tipu daya maneh Zulaiha sanyana tipu daya maneh teh kacida rohakana. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Yusuf omat tong ngaceh ieu kajadian jeung yeuh Zulaiha geura menta panghampura tina dosa maneh sabab saestuna maneh teh ti antara jalma anu ngalampahkeun kasalahan. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Jeung para wanita di eta nagri nyarita istrina pangagu ngagoda anak pulungna supaya manehna daekeun nurut kana kahayangna saestuna bogohna teh geus nyoso pisan sanyana kapandangna ku urang mah manehna teh tetela sasar. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Nya basa Zulaiha ngadenge ejekan-ejekan maranehna ngundang ka para wanita teh sarta nyadiakeun tempat diukna jeung manehna ngabagikeun peso ka maranehna hiji sewang sarta pokna ka Yusuf geura kaluar ka hareupeun maranehna. Barang maranehna nenjo Yusuf maranehna kacida hookeunana nepi ka maranehna ngeureut ramona sorangan bari pokna. Maha suci Allah, ieu mah lain manusia tayalian ieu mah malaikat anu mulia. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن
وليكون من الصاغرين. Pok Julaiha nyarita tah ieu anu ngalantarankeun aranjeun ngejek ka kaula teh saestuna kaula geus ngagoda sangkan manehna sukaeun tapi manehna mondah jeung saestuna upama manehna hanteu daekeun milampah saniskara anu ku kaula diparentahkeun mah tan wande manehna dibui jeung manehna baris jadi di antara jalma anu harina. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Pok Yusuf nyarita nun Gusti Pangeran abdi langkung suka dipanjara tibatan nyumponan pangajak maranehna supados abdi suka ka maranehna sareng upami Gusti hanteu mengkokeun tipu dayana ti diri abdi tan wande abdi baris berat ka maranehna sareng abdi janten ti antawis anu barodo. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Nya pangeran ngaijabah ka manehna duluy anjeunna mengkokeun tipu daya maranehna ti Yusuf jeung saestuna anjeunna nu maha ngadangu nu maha uninga. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin. Didinya timbul pamanggih sabada maranehna nenjo ayat-ayat nyaeta ngabui manehna Yusuf nepi ka waktu anu geus ditangtukeun. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Jeung geus asup ka bui bebarengan jeung manehna jajaka duaan. Pok salah saurang nyarita saestuna kaula geus ngimpi nyuhun roti dina sirah kaula anu dipacokan ku manuk cikeun terangkeun ka kaula takwilna jeung kaula sararea mandang andika teh jalma di antara anu ngalampahkeun kahadean. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Pok manehna nyarita moal nepi ka arandika rangsom keur arandika teh anging anu geus diterangkeun ku kaula takwilna samemeh eta rangsom nepi ka arandika eta teh sebagian nu diwulangkeun ku pangeran kaula ka kaula saestuna kaula geus ninggalkeun agama kaum anu henteu ariman ka Allah jeung maranehna teh kalupur kana poe akhir. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nushrika billahi min shay' ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Jeung kaula tumut kana agama karuhun kaula Ibrahim, Ishak jeung Yakub. Urang henteu meunang nyarekatkeun Allah kana naon-naon eta teh kurnia ti Allah ka urang sararea jeung kasakumna
Tapi kalau lobaanana manusia teh hanteu muji syukur. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Ieu dulur-dulur kaula anu sapanjara, naha anu leuwih hade teh pangeran-pangeran anu pabalatak atawa Allah nu Maha Tunggal nu Maha Gagah. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Anu diaribadahan ku arandika salianti Allah teh ngan ngaran-ngaran jijienan arandika jeung karuhun arandika wungkul. Allah hanteu nurunkeun hujah perkara eta saeutik oge hanteu aya hukum anging kagungan Allah. Anjeunna nimbalan supaya maraneh ulah ibadah salian ti ka anjeunna. Eta teh agama anu lempeng. Tapi kalau lobaanana manusia teh hanteu nyarahoeun. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Yeuh dulur-dulur kaula duanana nu sapanjara, ari salah saurang ti arandika baka ngaladenan inuman arak kadununganana, jeung ari anu saurang deui baka disalib duluy dipacokan manuk palebah sirahna. Tah kitu putusan perkara anu ku arandika duaan ditanyakeun ka kaula teh. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Jeung manehna Yusuf nyarita ka jalma anu disangka bakal salamet di antara anu duaan, geura terangkeun kaayaan kaula ka dunungan andika. Tapi setan mohokeun manehna pikeun nerangkeun kadununganana. Kulantaran kitu manehna Yusuf tetep dipanjara sawatara taun lilahna. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Jeung Raja wawarti, saestuna kami ngimpi nenjo sapi bikang anu marontok 7 dihakan ku sapi bikang anu baregang 7. Jeung kami nenjo gandum 7 ranggei anu hejo jeung 7 ranggei deui anu garing. Yeuh para gegeden, cik kami bere fatwa ku arandika perkara impian kami. Upama arandika bisa nerangkeun tabir impian mah. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Jawab maranehna, eta mah impian anu hantekan tenan wae. Sareng abdi sadaya sanes tukang nerangkeun takwil impian sapertos eta. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Jeung pok jalma anu salamet di antara anu duaan teh nyarita sarta inget ka Yusuf sangeus sabaraha waktu lilana.
abdi bade nguningakeun jalmi anu tiasa nerangkeun takwil impian teh ka Gusti. Kumargi eta mugi abdi diutus. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Pok utusan nyarita Yusuf yeuh jalma anu bener cik terangkeun ka kaula sarerea perkara sapi bikang anu marontok 7 dihakan ku sapi anu baregang 7 jeung aya gandum nu hejo 7 ranggeuy jeung anu garing 7 ranggeuy supaya kaula bisa mulang ka jalma-jalma sangkan maranehna nyerahoeun. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Pok Yusuf nerangkeun Arandika gera melak papelakan 7 tahun cara sasari nya dimana geus dina pibuatan ku Arandika ulah dipuragkeun tina ranggeuyanana kajaba saeutik pikeun dahareun Arandika. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Didinya sabada eta bakal datang mangsa paceklik 7 tahun anu bakal meakeun saniskara anu ku Arandika disadiakeun pikeun yang hareupanana kajaba saeutik anu ku Arandika disesakeun keur bini. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Duluy sabada eta baris datang mangsa anu dina eta mangsa teh manusia digeyeur ku hujan jeung dina mangsa eta maranehna bakal meureut anggur jeung sabangsana. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Raja marentahkeun geura bawa ka dieu eta jalma teh nalika utusan cunduk. Pok manehna Yusuf nyarita geura balik deui ka dunungan Andika jeung geura tanyakeun kumaha kaayaanna para wanita anu geus ngeureut ramona sorangan teh. Saestuna pangeran kaula maha uninga kana saniskara tipu daya maranehna. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Raja nyarita ka para wanita kumaha kajadianana basa Arandika ngagoda Yusuf supaya manehna nurut kana kahayang Arandika teh. Jawabna, abdi sadaya nyelindung ka Allah, abdi sadaya henteu terang kana kalepatan anjeunna. Pok bojona pangagung teh nyarita ayeuna parantos tetela hak abdi anu ngagoda supaya manehna nurut kana kahayang abdi teh sareng sayatosna anjeunna ti antawis jalmi-jalmi anu laras. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
Cek Yusuf, eta teh supaya anjeunna pangagung terangeun yen saestuna kaula henteu hianat ka anjeunna nalika keur subung. Sareng sayaktosna Allah henteu mirido tipu daya jalma-jalma anu hianat. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sareng abdi henteu umangkeun yen diri abdi bersih da sayaktosna ari nafsu mah mungajurung kana kajahatan bae. Kajabi anu dipaparin rahmat ku pangeran abdi. Sayaktosna pangeran abdi maha jembar pangampura, maha asih. Wa qala al-malik a'tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Jeung pok raja wawarti bawa manehna Yusuf ka dieu, kaula rek ngajadikeun manehna jalma anu kadeheus ku kaula. Nya sabada raja cacarita jeung manehna. Pok raja nyarita saestuna andika dina poe ieu dipernahkeun dina kaluhungan anu luhur sarta menang kapercayaan anu sagemblengna ti kaula. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Pok Yusuf nyarita, mugi abdi diangkat jadi bendaharawan nagara Mesir. Sayaktosna abdi jalmi anu tiasa ngajagi turta gaduh pangawarruh. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin. Jeung nya kitu kami geus maparin kalungguhan anu luhur ka Yusuf di ieu bumi Mesir. Manehna menang matuh di mana bae sasukana. Kami namplokeun kurnia kami kasing saha anu dikersakeun ku kami, jeung kami moal ngaleungitkeun pahala jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Jeung saestuna pahala akhirat teh leuwih hade pikeun jalma-jalma anu ariman jeung anu salawasna tarakwa. Wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Jeung buruduh dulur-dulurna Yusuf daratang ka Mesir tuluy arasup ka tempatna. Ari Yusuf mah wawuheun keneh ka maranehna, sedengkeun maranehna geus teu ari ngeten deui ka Yusuf. Walamma jahhazahum bijahazihim qala a'tuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin. Sabada Yusuf nyadiakeun barang kabutuhna bawaeun maranehna, pok Yusuf nyarita bawa engke dulur aranjeun anu sabapa Bunjamin. Naha aranjeun teu nyaksian yen kaula nyampurnakeun takeran, jeung kaula teh jalma anu someah hade kasemah. Fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun. Tapi upama aranjeun henteu mawa dulur aranjeun ka dieu mah tan wande aranjeun moal meunang uyang deui, sarta aranjeun henteu meunang deukeut-deukeut deui ka kaula. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Pok maranehna ngajawab, kaula sararea baris nyoba-nyoba ngawujuk bapana supaya ngidinan, jeung saestuna kaula sararea janji baris ngalaksanakeunana. Wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha
لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Pok Yusuf nyarita ka badega-badegana asupkeun deui barang panguyangna kana tutumpakanana supaya kapanggih ku maranehna sabada datang ka kampungna ambeh maranehna baralik deui. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Barang maranehna geus carunduk ka bapana Yakub, pok maranehna nyarita, nun ama abdi sadaya tekenge nguyang deui kajabi upamipun Bunyamin dibantun nguyang jalaran eta pun adi sina ngiring mios nguyang sareng abdi sadaya bade laras-laras ngajagina. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Jawab bapakna, kumaha ama percayakeun manehna Bunyamin ka maraneh meureun saperti ama geus percayakeun dulurna ka maraneh di heula. Nya Allah anu panghadena nu ngajaga jeung anjeunna anu pangasih-asihna nu mika asih. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Barang brak dibuka barangna kapanggih ku maranehna yen barang panguyangna dipulangkeun deui ka maranehna. Pok maranehna nyarita ka bapana, nun ama naon deui anu diharapkeun geuning ieu barang panguyang urang diwangsulkeun deui ka urang. Sareng urang tiasa manguyangkeun keur kulawargi urang sareng tiasa ngaraksa dulur abdi sadaya sareng abdi sadaya baris kengeng barang tambihan saonta sareng eta teh perkawis anu gampil. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Jawab bapakna, mama moamikeun adik maneh di bawah ku maraneh samemeh maraneh ngucapin janji nu paheut kalawan asmana Allah yen pasti maraneh bakal mawa mulang deui manehna ka ama kajaba upama maraneh kakepung ku musuh. Nya nalika maranehna ngucapkeun janjina, pok bapakna nyarita Allah anu nyakseni kana sanes kara anu ku urang diarucapkeun. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Jeung pokna deui yeuh anaking maraneh ulah arasup ti jilawang tapi kudu arasup di sabaraha lawang nu marisah tapi amah henteu pisan bisa ngaluputkeun maraneh saeutik oge dina takdir Allah. Saestuna taya hukum angin kagungan Allah. Nya ka anjeunna ama tawakal jeung sawadina kudu ngan ka anjeunna tawakal jalma-jalma anu tarawak
akal. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Jeung nalika maranehna arasup ka Mesir nurutkeun parentah bapana, maranehna henteu bisa diluputkeun tina takdir Allah saeutik oge, tapi eta mah ngan kahayang diri Yakub anu geus pinasti. Jeung saestuna manehna boga ilmu anu ku kami geus diajarkeun ka manehna, tapi kalolobaanana manusia mah henteu nyarahon. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Jeung nalika maranehna arasup ka tempat Yusuf nyambat dulurna Bunjamin ka tempatna sarta pok nyarita saestuna kaula teh dulur anjeun, ku kituna anjeun ulah ngarasana langsa kana saniskara anu dilampahkeun ku maranehna. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Barang geus disadiakeun sagala barang bawaeun maranehna marulang, manehna Yusuf ngasupkeun kulakan kana tutumpakan maranehna. Didinya aya jalma anu ngagorowok, "Hai Khalifah, sanyana Arandika teh bangsa." قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Maranehna ngajawab bari nyalampirkeun kanu ngagorowok, "Leungit teu naon Arandika teh?" قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Walona kaula sararea leungiteun kulakan anu Kanjeng Raja, jeung saha anu bisa mulangkeunana bakal dibere gandum sapikuleun onta, jeung kaula anu tanggung jawabna. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Maranehna nempas, demi Allah sanyana Arandika oge nyaraho yen kaula daratang ka dieu teh lain rek nyieun karuksakan di ieu nagri, jeung kaula sararea lain bangsa. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Cek pangawa raja, tapi naon wawalasna upama Arandika barohong? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Tembanga wawalasna sing saha anu kapanggih dina tutumpakanana nya manehna wawalasna panabusna. Tah kitu wawalasna pikeun jalma-jalma anu darolim. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Nya mimiti Yusuf ngotek-tak wawadahan maranehna samemeh ngotek-tak wawadahan adina sorangan. Duluy manehna ngaluarkeun kulakan
tina wadah nu adina. Nya kitu kami maparin siasat ka Yusuf. Hante pantas Yusuf ngahukum dulurna ku hukuman kerajaan. Kajaba upama Allah ngarsakeun jeung disaluhureun sakur nu boga ilmu teh aya nu maha uninga. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Pok maranehna nyarita upama manehna bunjamin maling sanyana leuwih ti heula oge dulurna Yusuf kungsi maling samemehna. Tapi Yusuf nyumputkeun kahanyeluna sarta henteu nembungkeun ulah ka maranehna. Gerentesna maraneh leuwih jahat darajatna jeung Allah langkung uninga kana saniskara anu diterangkeun ku maraneh. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. Pok maranehna nyarita nun pangagung sayaktosna manehna teh gaduheun bapa parantos sepuh. Kumargi eta candak wae salah sawios ti antawis abdi sadaya kanggo gentosna karana sayaktosna abdi ninggal salira teh ti antawis jami-jami anu milampah kasaean. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Pok Yusuf ngajawab, kaula nyalindung ka Allah, kaula moal nahan sasaha kajaba anu dina wawadahanana kapanggih barang kaula. Sabab upama kitu mah kaula teh kaasup jama-jama anu dolim. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Sabada maranehna taat jeung maranehna nyaringkah sarta baradami. Pok nu panggedena nyarita naha maraneh teu nyaraho yen bapa maraneh geus menta sangkan maraneh janji kalayan asmana Allah jeung maraneh baheula kungsi tamelar ka Yusuf. Kulantaran kitu kaula mah moal ninggalkeun ieu nagri nepi ka bapa ngidinan atawa Allah maparin putusan ka kaula jeung anjeunna teh hakim anu panghade-hadena. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Jung marulang ka bapa maraneh sarta bejakeun nun ama geningan putra ama teh bunjamin maling sareng abdi sadaya henteu nyaksenan anging anu sakaterang abdi sadaya sareng abdi sadaya henteu tiasa ngaraksa kanu gaib mah. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Sareng mangagera pariksakeun ka pangisi nagri anu ku abdi sadaya dianjrekan sareng ka kapilah anu sasarengan kadinya sareng sayaktosna abdi sadaya teh jami-jami anu laras. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا
فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Pok Yakub ngawalon malah nafsu maraneh anu ngajurung maraneh kana ngalampahkeun kitu teh nya panghadena mah sabar. Mugia Allah kersa mulangkeun maranehna kabeh ka ama saestuna nya anjeunna nu maha uninga nu maha wijaksana. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa Dului manehna ngabalieur ti maranehna sarta pokna nya aya nalangsa teuing inget ka Yusuf jeung nepi ka bodas panonna duanana awahing ku nalangsa. Tapi manehna teh jalma anu bisa nahan amarah. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Maranehna nyarita demi Allah salamina amangan bet emut bae kapun Yusuf. Ulah kitu bilih engke ka ama janten panyawat anu abot atanapi ama janten ti antawis jalmi-jalmi anu cilaka. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Pok Yakub ngawalon ama nganungkul ngaduakeun kasusah jeung kanalangsaan ama ka Allah jeung ama nyaho ti Allah kana sanis kara anu kumaraneh hante dipikanyaho. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Yeuh anaking jung maraneh geura arindit jeung geura cuk-curug keterangan perkara Yusuf jeung dulurna Bunjamin sarta maraneh ulah pagat pangharepan tina rahmat Allah karana saestuna henteu aya anu pegat pangharepan tina rahmat Allah angin jalma-jalma kafir. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bibida'atin muzjatin fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alayna inna Allah yajzil mutasaddiqin. Nya nalika maranehna arasup ka tempat Yusuf maranehna nyarita nun pangagung abdi sareng kulawarga abdi sadaya kengeng kasesah kalaparan sareng abdi sadaya ngabantun barang anu henteu aya ajena kumargi eta paparin bae ari barang bantuneun mah sacekapna sareng mangga geura sedekah ka abdi sadaya sayaktosna Allah maparin ganjaran ka jalmi-jalmi anu saridekah. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Pok Yusuf ngawalon naha aranjeun inget keneh kana laku lampah aranjeun ka Yusuf katut dulurna nalika harita aranjeun hante tararang kana akibat laku lampah aranjeun teh. Qalu a innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maranehna nanya salarasna naha ari salira teh Yusuf. Jawab Yusuf nya abdi Yusuf teh sareng ieu pun adi sayaktosna Allah parantos maparin nikmat ka abdi sadaya sayaktosna sing saha anu takwa sarta sabar
nya sayaktosna Allah moal ngalengitkeun ganjaran jalma-jalma anu ngalampahkeun kasaean. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Pok maranehna nyarita, demi Allah saestuna Allah geus munjulkeun derajat anjeun leuwih ti kaula sararea jeung sanyana kaula sararea anu saralah. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Pok Yusuf nyarita, dina poe ieu geus teu aya deui geuneuk maleukmeuk aranjeun, mugia Allah maparin hampura ka aranjeun jeung anjeunna teh pangasih asihna nu mika asih. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Mangga aranjeun geura arangkat ka ama bari nyandak ieu baju gambis abdi, lajeng rungkukeun kana pameun teu ama tan wande anjeunna tiasa ninggal deui sareng geura carandak kulawarga anjeun sadaya ka dieu. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Nalika eta kapilah geus kaluar ti nagri Mesir, pok bapana nyarita, saestuna kaula ngangse hiliwirna ambe Yusuf, lamun maranehan teu nganggap ama pikeun mah. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Kulawargana nyarita, demi Allah sayaktosna salira masih keneh sasar sapertos kapungkur. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Barang anu mawa beja kabungah cunduk, rap baju gambis teh dirungkupkeun kana raraina, brai weh manehna Yakub awas deui. Pok Yakub nyarita, naha ama henteu nyarita ka maraneh yen ama nyaho ti Allah kana saniskara anu henteu dipikanyaho ku maraneh. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Maranehna nyarita, nun ama, mugi ama mangmundutkeun pangapunten kanggo abdi sadaya, patali sareng dosa-dosa abdi sadaya, sayaktosna abdi sadaya jami-jami anu lalepat. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Walon Yakub heug engke ama rek mangmentakeun pangampura pikeun maraneh ka pangeran ama, saestuna nya anjeunna nu maha ngahampura nu maha asih. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Nalika maranehna arasup ka tempat Yusuf, gabrug Yusuf ngarangkul ka indung bapana sarta pokna, mangga ibu ama sadayana geura lalinggih di negeri Mesir, insyaallah kalayan aman. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن
إنه هو العليم الحكيم. Jeung manehna mernahkeun indung bapana dina singgasana sarta maranehna saruju ngahormat ka manehna. Pok Yusuf nyarita, nun ama ieu takwil impian abdi anu kapungkur teh. Sayaktosna pangeran parantos midamana janten kanyataan. Sayaktosna pangeran abdi parantos ngadama kasayan kanggo abdi nalika anjeunna ngaluarkeun abdi ti panjara sareng nalika nyandak ama sadaya di kampung. Saparantosna setan ngaganggu antawis abdi sareng dulur-dulur abdi. Sayaktosna pangeran abdi mahalandip kana saniskara anu dipikersa ku anjeunna. Sayaktosna nya anjeunna nu maha uninga nu maha wijaksana. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nun Gusti pangeran abdi sayaktosna Gusti parantos maparin kerajaan ka abdi sareng Gusti parantos ngawulang abdi tina perkawis takwil impian nu ngayugakeun langit miwah bumi. Nya Gusti anu nang tayungan abdi di dunia sareng di akhirat. Mugi Gusti mundut umur abdi dina kaayaan abdi Islam sareng gabungkeun abdi sareng jami-jami anu saroleh. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Tah eta teh warta gaib anu ku kami diwartikeun ka maneh Muhammad, padahal maneh teu nyampak sagigireun maranehna nalika maranehna keur ngabadamikeun rarancang rek ngunclungkeun Yusuf jeung maranehna keur ngatur tipu daya. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Jeung kalolobaanana manusia moal ariman sanajan maraneh sakumna mikahayang oge. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Sedeng maneh henteu menta buruhan ti maranehna eta teh taya lian panggeuing pikeun sakumna alam. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. Jeung pirang-pirang ayat di langit jeung di bumi anu kumaranehna kaliwatan tapi maranehna ngabalieur ti dinya hanteu nangetanana. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Jeung kalolobaanana maranehna hanteu ariman ka Allah tapi maranehna tetep malu syirik bae. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Nah maranehna ngarasa aman tina bakal datangna siksa anu banget ti Allah atawa tumibana kiamat anu dadak sakala sabot maranehna henteu saladar. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Pok caritakeun ieu teh jalan kaula. Kaula katut jama-jama anu narurut ka kaula ngajak maraneh ka Allah kalayan make hujah anu kuat jeung maha suci Allah jeung kaula lain ti antara musyrikin. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Kami hanteu ngutus sasaha samemeh maneh salian ti jama-jama ti antara pangeusi nagrina ku kami dipaparin wahyu ka maranehna. Naha maranehna hanteu ngalalana di ieu bumi tuluy netenan kumaha akibatna jalma-jalma anu samemeh maranehna jeung saestuna negeri akhirat teh leuwih hade pikeun jalma-jalma anu takwa. Naha maraneh hanteu boga akal حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Nepi ka upama rasul-rasul geus ngarasa taak jeung ngarasa yen manehna dibarohongkeun bae nya datang ka para rasul-rasul teh pitulung kami tuluy dijait sing saha anu ku kami dikersakeun jeung siksaan kami moal bisa dipondah ti jalma-jalma anu darosa. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Saestuna dina kisah maranehna teh kakandung pangajaran pikeun jalma-jalma baroga akal. Ieu Quran teh lain dongeng jijieuna tapi ngabenerkeun kitab-kitab anu nyampak di hareupeun maranehna jeung wincikan sagala perkara sarta jadi pituduh jeung rahmat keur kaum anu ariman.